Kumaha geus bisa can bahasa Sunda teh? Bisalah meureun setik-setik mah. Yakin geus bisa. Sok cicuang tes. Sok wae teu percaya mah. Sok cik aya bahasa Sunda na kucing, Kucing, aya kerbau, munding, kelelawar, lalai, aya bebek, meri, harimau, maung, tikus, berit, kura-kura, kuya, aya semut. sirem, Oh iya ya, hiji deui ya. Monyet. maneh. Ih, jadi ka urang. Pandeueuh maneh mah juga monyet. Ih anjing. Geus. Lanjutkeun deui lah. Katak, Bangkong, lamun kecebong, buruy, sok cik ya. Laba-laba, lancah, musang, careuh, lamun belalang, simet, kalajengking, langgir, kepiting, keuyeub, burung hantu, buweuk, kecoa. dawegan. Ih, beup. Nah, jadi kana dawegan. Pandeueuh kecoa teh bahasa Sundana dawegan. Aya dawegan mah kalapa. Terus kecoa naon? Lamun kecoa mah sumindal. Oh, Geus lanjutkeun deh sok. Sok cik angsa, soang, lamun buaya, buhaya, kaki seribu, titinggi, lamun lalat, laler, siput, keong, tupai, bajing, anjing. anjing, Naon aya sia unyang anjing kitu? Yang diudagu tukang dawet. Darawat. Aduh. Babi hutan. bagong. Biasa we nyebut bagongna, tong bari malika aing. Ih, heug atuh. Bagong. Tah, kitu mah leuheung lah. Anjing teh. Sakitu we video ti urang, jeung ulah poho maraneh like, komen, jeung subscribe.